Princess. Kadia. Kadia. Sok dio kelah di dia. Dio kelah di dia. Dio. Astagfirullah, dio kelah enggal. Di dia sok eta buruan dio kelah. Ieu dengekeun. Kunaon eta maneh nyeri hate kakolot kunaon? Tapi kakolot indung maneh tapi kaceuri. Ngomong naon tadi teh? Tileutik sia diasuh. Tileutik sia kahayang dicumponan geus jebrog. Kalah nyarekan kakolot. Ye, nu ngaranna geus jebrog mah, geus badag mah. Kudu mere kasenangan kakolot teh, ngabahagiakeun. Lain kalakanya nyari hate kolot. Cing eling, maneh teh dikandung teh 8 bulan. Eta teh dibawa ka mana-mana ge. Arek ka pasar, arek mandi, arek modal. Eta dina jero beuteung maneh teh. Nah geus jebrog, geus badag kalaka kakolot teh wani. Maneh di Princess. Ulah congar cengir di bejaan teh. Sing nyaa ka indung teh. Heeh. Sing bager. Ulah ngorong wae. Dengekeun. Sing nyaa ka kolot teh sing nyaa ulah nepi ka kolot teh cirembay. Ceurik gara-gara omonganana. Tileutik, diasuh, dibina, disayang. Geus badag kalaka ka kolot teh wani. Disakolakeun, dikuliahkeun tapi ka jadi dokter, tapi ka jadi sarjono. Nah geus badag kalaka ngalawan ka kolot. Dosa ta eta teh, dosa gede eta teh. Wani ka kolot teh. Padahal teh Princess. Ngorong bae. Kade, ulah nepi ka nyari hate kolot. Mata kudu loba ngaji geura maneh teh. Heeh. Geus sakitu we.